lah jeung dewe dinya mah paheulana nyumput nage jika tuh ulah gitu tingali dina tafsir Fahrul Razi ujungna sumal alamu mumtalaun min ahlil be nyara-nyara maneh matak nu ngabenci ka habaib teh ieu alam dunya pelok sok mana wae nu moal kaeusian ku para habaib tangtu nawe kaeusian ku para urangna benci ayeuna teu bencieun habib tapi engke idin Allah di poe kiamat tong dibelaan si eta duriah rasul atuh rek dilawan moal sumal alamu ieu alam dunya mana negara mana kampung mana desa mana nu moal kabebes ku duriah rasul pastina wae bakal dipinuhan ieu coba lamun urang benci arek nyalinung ke mana urang pantar kieu umat disemburi ulah benci ka para baik sok balah bahan urang kudu cinta lain kudu berang bere wae lain kitu kudu nya ari sifatan licik nama aya wae eta ge habib ge da jalmi ari kitu ai cek sim kuring mah cek parbapan teh sate da kasasar ku sim kuring teh baheula aduk songkol hayang menangkeun saripah daya idin Pak licik unggal pernah ka pangarasa habibana pun guru ieu kinu bade sihan tahu si habib ge geus pok deui hayang ka saripah wah unggal bisa jadi deh kita licik ari manehna mah bisa wae ka batur ageng ngapunten habibana ieu mah biasa heureuy sifat nu kalima ulama mah borangan innama yahsallaha min madhil ulama surat al-fatir tah ayat sabaraha 28 upami teh sabaraha lepat itu nyipatan ulama bahkan ulama mah borangan entong tipeuti ulama mah tiberang wae ka masjid teu dedeung-deungan salat lohor sorangan itu jelema borangan hayang ragem ai urang mah wah aya kumaha isa sorangan dan nonton sepak bola heula wanian ludeungan ongko di imah pamalagian eta urang mah ludeungan jiga kitu ulama mah borangan oleh sieun ajrih kudat Allah teh omok lamun arek nincak kana salah teh jejerege ajrih sieun urang mah ka sieun ahlu deungel teu teh kitu urang mah tuluy qala badul muhaqqiqina al ulama'u salah satu kelas ulama teh aya tilu kelas ulama al-awalu atau teu nganggo al-awalu mangga bade nganggo mangga alimun lain jijieunang tinggal di dina tafsir Fahrul Razi juz awal halaman 440 hiji upami teu sarepat alimun bila goeru alimin bi amrillah alim teh aya nu alim kan hartina pinter alim nyorok cok ibadah ka Gusti Allah sungguh ilmu mah teu kakuasai aya golongan nu kadua anu alimun bi amrillah goeru alimin billah ilmu mah kakuasai tapi dina amalna camblang cok arek nyong hilang kelas sabaraha hiji urang arek kelas hiji heug alus kelas 2 geus naik kelas 3 pek nu katilu mah alimun billah wa bi'ah kabillah teu katulungan eta mah sok urang papai hiji-hiji sugane urang meneran meusan mah nu alimun billah goeru alimin bi amrillah
bahwa abdun qadis tawalatil ma'rifatul uluhiyatu ala qalbihi pasoro mustagrikon bi musahadati nuril jalal. Kelas ulama nu kahiji memang ilmu mah teu kakuasai, ilmu mah itu tuh pengarsa ajengan bunut paham bisa 12 pana ngarana paham sope ai di hiji-hiji mah sarua yang itu teu kuasai ukur 2-3 pan nu kakuasai ilmu tapi ibadahna teu katulungan, makrifat ka Allah teu katulungan, hese diudagna ku urang salilana entong ti minggu ka minggu, entong ti bulan ka bulan, ti tahun ka tahun, hingga ti poe ka poe hatena terus nerekel makrifat ka Allah hingga pasoro manahna para alim ulama anu kakuasai seluruh peribadahan mangka musahadat binurillah kakeum telem mustagrikon teh telem dina cahaya kamaripatan ka Gusti Allah. Jadi terkena tambah dinten tambah makrifat, tambah dinten tambah yakin, tambah dinten tambah ibadah pada orang mangurangan karena ibadah sakapeung masuk aya sumangat ibadah teh mimineng nama ngulapes nu bakal bukti urang sakedap deui sasih Ramadan nu diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala menganing hadis Rasul geus netelakeun man pariha biduhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala nira. Jalma nu karek bungah wae pedah ayeuna menghadapi urang kana sasih Ramadan mangka jasadna diharamkeun ku Gusti Allah diasupkeun kana neraka. Lamun haram asup kana neraka pasti pi surgaeun teh. Karan mudah-mudahan urang sadaya sing bungah tong waka mikirkeun lebaran. Iya mah puasana ge encan lebaran geus dipikirkeun. Pan sok ngirim ka anu gitu pan lieu. Ulah waka urang bunga sabab dirinya dina bulan puasa migawe sunat nilaina sarua jeung migawe salat fardu di luar Ramadan. Coba rek teu bungah kumaha Gusti yuswa abdi dugikeun kana sasih Ramadan anu bakal datang. Heuh ari pelebah umur mah hayang didupikeun ka dinya, ari pelebah ibadah mah anger we. Coba aya kitu tarawih dina Syawal nembe karawah teu aya kegetolanan ge haram jadi dosa malah tapi aya nak tarawih teh dina sasih Ramadan matak tuh ajengan bunut tarik njem burok eme cepat burok mah cepat tuh ya tarawih berangkat tarawih njem burok eme cepat saparapat jam teh beres jeung naon-naon pan gitu lin imam nu kendor pan mal kapake we lah terlaku ketika pake nu kendor-kendor mabur gitu. Alhamdulillah ibu-ibu ge sok pereuyeun ning aya nama di mana-mana sing bungah bapak korban ayeuna korban waktu teu ka kebon teu ka sawah sing bungah korban waktu ieu sabab gabungkeun jeung mapak sasih Ramadan dunu boleh bungah ieu jadi jaminan hadis anu tadi korban harta sing ridho jeung sing bunga sabab arek jemputna Ramadan. Lengkap panitia bingung sampai. Insyaallah bunga kusara rumpingna panginten mung sawangsulna tadi ge saur panitia teu tiasa ngawales mangrupakeun materi. Cuman panginten sadayana urang sangakeun urang teh karena Allah sumping ka dieu teh dorongan naon-naon pedah guru urang sadaya nu dihaulkeun pedah meureun ayeuna nu dikaitkeun teh kana Isra Mi'raj paduka anu mulia haja panginten digunukeun ditampung ieu haul teh tibeh ditu da lain teu apal bulan Rajabna dan mung dobol 2 kali we nya Rajaban kan ke sakedap dihaul gitu kerennya
namun double 2 kali mung rugi. Tahu orang masuk hayang untung ke enteng mudah-mudahan. Tahu orang singgungan korban waktu, korban tenaga angkat ka dia ibu sing bunga cecele ketekan kaya seseria gancang merena lianana sing bunga hate maksudnya mah kagusi Allah didugikeun di Yuswa karena Ramadan adu bakal dokap sana sabaraha dinten teh nya ayeuna teu sanggara rudud sana kemawa teh teu Ramadan make aya witir deui tah samarukna witir teh meureun ayana dina Ramadan unggul da pas tamat bulan lebaran mah eureun teh witir teh ti sawal we karawah mah tuh jadi loba kempesna ibadah wah pungkeun tah make mengpang ya Ramadan da witir 3 rakaat nu jagoana teh kari sarakaat eta disebut teh jago bertahan cenah lain mun tadi Ramadan witir 3 aya jua bertahan mah nepi ka ayeuna anggarkeun 3 itu juga bertahan ari kari hiji mah juara dage tuh ya juara elehan teh ieu ulama nu kahiji kelas ulama teh kitu sipatanana jadi kana ibadah we eueuh gagarunganana kelas nu kadua ulama teh anu bi ayakuna aliman bi amrillah goero alimin billah ilmu nama ngalaut panaun nu teu diaji panaun nu teu kapaham sagala kapaham tapi sayang walakina hulaya ripu saroiro jalalillah tapi karena rahasia keagungan Allah tepati paham lah itu paham ya ibadah nama juga urang juga rakyat gitu. Ujungna merun ajengan mata hajud ge mun rakyat 2 rakaat teh ajengan mah 12 gitu bro mun ngaji Quran ajengan tah lumang ilmu nama kapaham luar biasa bahkan batur oge nyahuna nanti urang tapi sayang dina akhlakul karimahna kenor lain teu aya kenor aya nu kitu benernya heuh aya geus dirintis ku batur ku ulama ku Imam Fahru Raji sabarati itu geus ditata salam dunia ieu nu katilu nah nu alimun billah wa bi ahkamillah ieu mah ilmuna 12 panga kapaham kabeuweung aya dina kepala lain di luar kepala eta di luar kepala juga sim guring nanaonan dina hulu mah ieu mah di eta sok salah kaprah wah keur zaman alfiah bae si eta mah alfiah tuh di luar kepala teu ditalar dina hulu na tulis kosong dan di luar kepala dina kita beureun ayana kuduna di jero kepala ilmu teh kakara mebes kana hate mah gitu heula anak tuluy pengamalanana ilmuna ieu luar biasa tabahu 12 pantai eta mah wah paham molotok jeung kapinteranana dina ibadahna teu aya tanding mata karya ge pahuwa jalisun bainal mustaro bahwa jalisun bahwa musarikun bainal alimil makulat wa amalimil mahsusat hartina ilmu ibadahna teka beri kurang ilmu syariatna luar biasa pokoknya 12 pantet kapaham kabeh jeung ibadahna teu katulungan paling ulin jeung kitab urang anti jadi ilmu makulat jeung ilmu mahsusat teh geus wah eta mah geus hese nyebutna tuluy nana fa idza raja'a ilal khalqi di mana balik jeung sasama manusia bil hubi bisa paati birahmati wasabqati lamun kembali ke makhluk teh jeung sasama teh uplak gitu teu katara
uplek lah lamun amprok jeung santri jika santri itu mah ulama teh itu mah ajengan teh amprok jeung tukang tani jika pangtani nah manehna jadi nyambung jeung ka itu amprok jeung tukang kalpeh jika bisa gaple lucu eta ulama aya nu jika kitu tapi di samping itu manahna mah teu pegat ka Allah manteng jeung muntang-muntang ieu jelema yang geura insaf datang waktu ngaleos bilih bade ngiring na tepat lain dicetrol orang kan suka yang nyabok wae tak kan ngalayeut nafsuna masikeun ngagugudag itu campur jeung tukang ekonomi pinter bab ekonomi teh nyarios teh uplek we jadi ka annahu la yarifullah jika nu teu mengenal Allah we teh eta mah asup ka tukang tani jika tukang tani nyambung jeung tukang tani wah yuk sumelak cabe yuk rame melak cengek nyambung geus eta mah ngobrol teh kasnu manehna melak layak ripullah kawas nu teu mengenal Allah kawas nu teu marifat ka Allah teu katingali marifat ka Allah dan dina hate sayangna marifat mah tapi teu dikeun pegat ka Allah manehna sadetik oge itu ulama nu nomor katilu pangkatna ari jiga eta tah urang kahayang kudu boga kahayang mah ngan eta jauh urang nyusup lah dina kelekna tong jauh sing mahabbah ka para ulama jeung ka para habaib ka duriyah rasul kadesip sakitu wungkul meureun lah mana teh kuring dari budak-budak ilmu jika kumaha sekolah 3 kim ulah perek we mingguan lagi terus tah wa idza khala ila rabbih ketika balik ka Gusti Allah